Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang doakeun mudah-mudahan ngajawab salamna bari ikhlas, mudah-mudahan sing dincak surga. Itu ngajawab salam orang doakeun balik ti dieu sing nincak tai. Orang doakeun mudah-mudahan ngajawab salamna bari ikhlas, mudah-mudahan boga hutang sing lalunas. Ya, tarik kalau hutang mah. Sing cirining berarti anu tarik, nyebut amina berarti gede tanagana. Suudzon ka batur teh. Sakali deui siap ikhlas ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan wa fil hadits man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puja jeung puji hayu urang sami-sami pintenkeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu maha hakiki, Allah anu tara pernah jalir kana janji, Allah nu mika cinta ka hamba-hambana anu sajati bari gumati ngajalankeun kitab suci nu dicanda ku Kanjeng Nabi. Shalawat wa salam yang tidak akan pernah henti semoga tetap menyelimuti insan yang sejati, kekasih ilahi Rabbi yang di mata namun tetap dekat di hati, yakni baginda Nabi Muhammad kepada keluarga-keluargina, kepada sahabat-sahabatna, kepada bojok-bojokna. Bu, ibu, ibadah raya aku pingin tuh nawan cenah bieu. Nah cenah make nyebatkeun bojo-bojona sabab hampura ibu bapak Kanjeng Rasul teh bojona leuwih ti hiji, bener henteu? Leres henteu? Setuju? Setuju? Ibu setuju? Nah teu akurnya panya. Kira coba ibu dangkeun sakali sing bener sing rapi Kanjeng Rasul teh boga-boga bojona leuwih ti hiji, betul? Setuju? Kela Pak jawab sing kompak jeung tarik Pak, Kanjeng Rasul teh bojona leuwih ti hiji, betul? Setuju? Setuju. Bapak-bapak jika ibu-ibu Kanjeng Rasul teh bojona leuwih ti hiji, bener teh Bu? Setuju? Iya kuring ngomongkan Kanjeng Rasul yang salaki ibu demi Allah na oge. Melotot segala atuh. Kanjeng Rasul, ima Kanjeng Rasul. Bojona leuwih ti hiji, bener henteu? Setuju. Alhamdulillah kan setuju Pak.
para keluargina, ka para sahabat natur mudah-mudahan urang seren singkat catat kalabat umat mantena amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang dicinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka Kanjeng Nabi. Man ahabba syai'an fa aktsara min dzikrih, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Lalu orang benar cinta ka Kanjeng Rasul, orang cinta ka Kanjeng Nabi, jangan pernah lepas lisan kita, bibir kita sibukkan seurkeun ngasalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Siap salawatan heula siap. Siap. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصم الفضيلة يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصم الفضيلة. Semangat kene henteu, semangat kene henteu. Sok suara nakalakeun hadrah siap. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli, ya Rabbi salli, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim sadayana ya Rabbi. Sing tarik sadayana masalawat Allah Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim sadayana ya cinta Rasul baca salawat sarayana Allah Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
sholli wa sallim wa barik. Lanjut ke ibu bapak sengat pernah ningali kuring can? Pernah ningali pula can? Can? Allah kacau nges kenal tak pula sebab peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak aruf. Terus kalau dengan cinta tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi satu acan ngawitan ngaji dina iya wengi sim kuring bade ngenalkeun heula diri ka hadirin sinaran mustami itung-itung silaturahmi. Muhammad Iqbal Anwar Sunjaya eta nami abdi sim abdi cicing di hiji negeri anu katelah na kota santri Cianjur Cipanas caket istana Presiden RI. Status alhamdulillah sudah beristri. Nah, lalaki surat milu kan? Ampun lagi kedoki kana lalaki mah. Ngan bisi di dia aya santriawati anu kataki kasim abdi sabak ngaji sumangga asalkan ulah nini. Ampura nini. Hadratul mukarram, para alimin ulama, para ajengan, para kiai allati lam yuzkar ismu anu teu bisa diwincik namina hiji-hiji diwilang saurang-saurang litasyrifan wa ta'ziman bi ilmihim kusabab ngamuliakeun tur ngagungkeun kana ilmu marantena anu kusim kuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oke teh hilap aparatur pemerintah setempat minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah dari bawahan sampai atasan anu sami-sami ku jisim kuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oke teh hilap kersana sahibul hajat atau sahibul maqasid kersana pangarsa pak kiai di dia anu mana parantos ngulang urang sadayana dina raraga tasyakur walimatul arus anu mana jika dua mempelai urang doakan mudah-mudahan rumah tanggina sing janten rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah dipasian keturunan-keturunan anu saleh jeung salihah dipasian murang kali anu sabiq anu tiasa ngangkat derajat indung bapana di dunia sinaran di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu hilap bapak-bapak ibu-ibu para pemuda harapan bangsa para pemudi harapan ibu pertiwi anu sami-sami hempak marbayak sadi haflah mubarakah anu sami-sami kuyu simkuring dipika hormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Doa disimkuring dinaungi ayeuna mudah-mudahan urang sareng hadir di tempat mudah-mudahan sing dihampura dosana ku Allah. Aminan butang cicing wae lebar. Sebab hampura bapak ibu selena urang masalah ku manusia kadang-kadang sok poho kanu ngaranna dosa betul. Leres. Urang jongjong hirup di alam dunia leha-leha kana ibadah. Urang poho urang hirup di alam dunia bobolokot pinuh ku dosa betul. Dina hiji kisah Pak. Yes, ulang ngadongeng kata sabi yes. Kendai mal ngambek mal nafsu mal mahanan dina hiji kisah bapak ibu sedayana di hiji lemur aya anu ngaranna nasuha saha cenah di dia anu ngaranna nasuha aya henteu bisi aya hampura kang asuh nginjem sakeudeung ngaran ieu nasuha teh bapak ibu sedayana boga pagawean anu kurang alus. Naon pagawean ieu nasuha teh sok pulang paling sok kuat paut popoean. Apal popoean? Bahkan spesialisna ieu nasuha sok maling popoean jeroan awewe. Tapi jangan mama tenang mak. Udah nasuha ge apalan merek atuh. Nya sakirana ti 40 tahun kaluna insyaallah aman. Tong boroning nasuha jigana juri gemal bukieun. Salian kisok mau popoean ieu nasuha teh bapak ibu saya sok pulang paling sok puak paut boeh mayit. Jadi di mana-mana di hiji lembur di hiji kampung aya nu ngantunkeun aya nu maot dipaling tah boehna ku si nasuha. Dina hiji mangsa, dina hiji waktu ajengan setempat, kiai setempat Pak ngantunkeun. Wirang tah anak-anak ajengan teh, sieun boeh ajengan dipaling ku si nasuha. Akhirna kumaha? Disampurkeun eta anak nasuha ku anak ajengan pokna ki. Assalamualaikum Mang Nasuha. Waalaikumsalam aya naon jang.
Ari Mang Naswa geus apal bapak kula ngantunkeun. Oh atuh apal kacida ari kitu. Oh Ari Mang Naswa masih kena ngeuleuh maling boeh teh. Atuh masih eta mah pagawean aman. Sopi ka manakeun? Nya sopi jual. Sabaraha? 200.000 ari kitu. Kieu atuh Mang Naswa mah ieu kukuring dibere ta 200.000 tapi omatnya poe si bako mah ulah dibalik. Jadi tak harita Naswa di amplopan 200 balik anak ajengan barang anak ajengan balik dibuka ku Nasuha eta amplop beusina kur 180.000 kurang apa leuwih amak panasuha teh da doang teh janji mere 200.000 ari kali-kali datang ku 180.000 tingali siang ke penting dipaling tak boleh ajengan 200 tak akibat amplopku mata kapunten wayahna mun amplop ulah kurang bisa urusan jeung boy eta ningang kapenting eta Naswa mangkat ka makam di teangan mana makbarahna ajengan barang kapangti makbarahna ajengan digali eta makbarah ajengan barang digali kaget kacida luar biasa ieu Nasuha sabab non barang digali katingali jasad ajengan digugulung ku seuneu ceuk Nasuha teh aduh Gusti saumur-umur urang maling boeh kakara ningali mayit diduru ku seuneu jiga kieu akhirna kumaha diharewosan eta jasad ajengan ku Nasuha pokna kieu mama cik bejakeun ka kuring naon sababna jasad mama make diduru ku seuneu padahal mama teh ahli ibadah, mama teh tukang ceramah, mama teh tukang memataan batur, tapi nah jasad mama make diduru ku seuneu. Ditutupan deui eta makbarahna ajengan ku si Naswa balik Naswa ka imahna barang tengah peuting sekitar jam 12 peuting Pak eta ajengan teh datang Bu. Nasuha lamun kitu keundet montong keung pan aing nu ngomong oge atuh jauh-jauh ti Cianjur ka dieu ngadasarwakeun jeung juri ka tega deui ieu Nasuha maneh hayang nyaho nah jasad mama make diduru ku seuneu baheula mama teh pernah diondang ngaji mama teh pernah diondang ceramah beres ceramah mama teh dititah dahar ku panitia teh teuing ayeuna tingku mah ada panitia teh mere daging teh nya ipis nya liat nya tiis nepikeun ka eta daging teh nyelap dina huntu mam asa teu kahajana so mama teh nyoikeun pager awi tatangga jangalan eta daging anu nyelap dina huntu mama teu menta ridho heula teu menta izin heula ka bawah mama can kungsi katobatan tah Nasuha kieu siksaana Allah karim Bapak Ibu sadaya karek nyoikeun pager awi tatangga teu menta ridho heula teu menta izin heula ka bawah mama can katobatan model kitu siksa anak-anak komor sama waradokan duit rakyat mah betul kata kurang senu hadir mudah-mudahan sing dihampura dosana ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin lanjut insyaallah pula Bapak Ibu sadayana ngaji nama patilila alhamdulillah astagfirullahaladzim ngaji sakudeung alhamdulillah ya Allah sajam siapa 2 jam sampai jam 1 jam 2 nanti subuh alhamdulillah berarti ajengan kurang 5 ahli kananga ngawadul sih ngaji nepi ka subuh emang aing yang boleh gitu ya Allah ya Rabbana hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah pada malam hari ini kita mesti sepakat ibu-ibu bapak-bapak para pemuda semua sepakat pada malam hari ini kita semua akan mengadakan pengajian dalam rangka apa? Dalam rangka pertama tasyakur walimatul arus, yang kedua sekaligus bin barakah memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana hadirin rahimakumullah nikah teh perkara ibadah. Alhamdulillah dina penting ayeuna urang menang ilmu anu luar biasa. Naon maksudna Iqbal? Dina penting ayeuna kersana ajengan di dieu mere ilmu ka urang anu luar biasa anu jarang ku urang kapanggihna.
non maksudna di mana-mana orang ngayakeun walimah ayakeun kegiatan-kegiatan anu mengandung nilai-nilai doa. Sabab naon lamun cek santri eta walimah teh bimakna maqamud doa, walimah teh tempatna ngadoa, mata lamun urang ngayakeun walimah ayakeun kegiatan anu mengandung nilai-nilai doa. Tah ieu nu cocok. Lamun cek santri ieu muwafaqat bil muqtadal hal, muruk cukup sesuai jeung kaayaanna. Ngayakeun walimatul arus, ayakeun pengajian, ayakeun pangaosan pinuh ku doa. Betul. Tadi MC ngadoakeun, bahkan tadi bacakeun tawasul jadi doa. Tim hadrah macakeun shalawat jadi doa. Tadi meureun aya qori macakeun Quran jadi doa. Kabir kuring ngadoakeun jadi doa. Bahkan tersampurna ieu acara dina peuting ayeuna lamun teu ditutup ku doa. Betul enggak? Nikah teh perkara ibadah, nu ngaranna ibadah teu meunang dihijikeun jeung pamaksiatan. Sabab naon ere jelema salah nu loba kaprah. Salah kaprah ngayakeun walimah, ngayakeun walimatul arus, walimatul khitan, walimah anu lainna. Beres ngayakeun walimatul nikah, diakadan, diberes diakadan, didoakeun ku para kiai barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Beres didoakeun turjung teh dangak dangdut. Aya nu sok kitu. Aya anu mana jelemana? Ya Allah, pertanyaanku rek di mana diijabahna eta doa? Lamun eta ibadah dihijikeun jeung pamaksiatan. Nikah teh ibadah, cek santri ibadah kabagi tilu, kahiji aya ibadah anu nyeri. Kadua aya ibadah anu capek, katilu aya ibadah anu nikmat. Sabaraha hiji cenah? Aya sabaraha hiji? Kahiji ibadah anu kumaha? Ibadah anu nyeri naon cenah Iqbal? Ibadah anu nyeri teh disunatan. Nyeri gitu Iqbal disunatan nyeri. Naon buktina? Kapok aing teh hayang disunatan. Atuh. Lamun disunatan nikmat cek bapak-bapak aing inget baheula leutik disunatan asa ku nikmat asa hayang aing disunatan deui. Atuh meureun beak jeung ibu-ibu tinggal profilna we hungkulnya. Ya Allah ya Rabbana. Disunatan teh nyeri. Tapi eta ibadah. Nyunatan budak lain sekedar ngagugurkeun kewajiban indung jeung bapakna, tapi nyunatan budak ngakhitan budak rek nitah rek nitah ibadah. Eta budak nu tadina salatna teu sasabab naon wuduna ai kasarame ieu teh ngaji teh atuh. Di dia. Di kebun binatang suka ngaji teh itu. Ya Allah ya Rabbana. Ini di pohon ini nepi ka mana dia? Nepi ka mana, Bu? Oh di sunatan. Di sunatan teh nyeri nu tadina eta budak wuduna teu sah, salatna teu sah, beres di sunatan leungit najisna sah, wuduna sah, salatna. Berarti nyunatan budak rek nitas, rek nita ibadah. Kedua, aya ibadah anu capek naon? Haji, umroh, capek Pak. Tapi aneh eta ibadah anu capek, bari ongkosna ge mahal. Loba jelema teu kapokeun ka ditu, betul? Nunggus mangkat hayang kali tadi kok mau can mangkat mah betul. Di dia ibu hayang bapak hayang mangkat ke Mekah. Aslina, asli, yakin, serius, nges daftarna, ngimpi nu kitu teh ngaranna. Hayang ka Mekah daftar encan. Bisi bare jeung sim kuring Pak. Insyaallah sasi Februari sabaraha Iqbal 27 juta. Ning mahal ya nama Pak. Visa ge naik ngan kuring keur aya promo jang 5 urang kur 1,5 juta. Sok bisi bare daftar jang 5an daftar 1,5 juta engke ku kuring diantarkeun nepikeun ka pelabuhan Merak. Tim Merak mah ngojai terus ka Mekah. Aya link dah aya nomor ya Allah ya Rabbana. Katilu aya ibadah anu nikmat. Naon Iqbal ibadah anu nikmat? Nikah nikmat gitu Iqbal, nikmat atuh. Naon buktina? Loba nu teu kapokeun. Tanya bapak-bapak yang dikarieupan teu pas jawabna hayang. Bener teu Pak? Oh bener.
Ya Allah ya Rabbana. Sesuai yang kalimatna nikah nikah enna nikmat ina istuning kana karasa ana aduh hana hana. Itu kawin tong kasih dimengerti. Ya Allah ya Rabbana. Nikmat kumaha nikmat Pak. Bu jadi panganten anyar, panganten awena keur mageulis digelis-gelis, panganten lalakina keur kasep disandingkan di pelaminan. Bagaikan raja dan ratu sehari, diiringi ku hadrah, diiringi ku qasidah. Duhai senangnya pengantin baru. Nah, dicanjur mah gitu ngajawabna teh. Ngarada akurnya ku disarwakeun. Dicanjur mah ngajawabna teh norolong ka kolong cenah kitu. Akurkeun we geunah siap. Duhai senangnya pengantin baru. Terus saya taruh sahabat. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Terus itu tolongan terus. Ustaz ngajar makin ngomong nolong kolong sabab dia panganten laki teh Kang saha teh? Asep. Kang Asep teh ngaharewos. Kene Kang Asep? Iya. Asep kira toka kakak baru ngaji lah. Kare toka. Ya Allah bieu Kang Asep mah ya Kang Iqbal. Wayahna ngajina tong lila teuing. Nah kurang gitu, kuring geus nyiapkeun bakaka atuh asa rame aing teh ngaji teh. Ini pareman lampuna. Nya, paremannya punya. Kemarin geus apal ieu atuh kasetnya. Sok. Ini keneh pareman dah. Bisi keur calangap asup kana bibir bahaya ieu. Asal kalau uji nyali teh ngaji teh. Dia uka-uka aja Pak. Ya Allah ya Rabbana. Nah Iqbal ngajina tong penting teuing kurang gitu kan. Ulah geus nyiapkeun bakaka itu. Atuh alhamdulillah mun lain jang Kang Iqbal sugan jangan. Jang sah? Jang abdi. Mana di mana? Bakaka ditunda. Di mana? Di hanapeun kasur. Hanapeun ranjang. Nah dipakai itu hanapeun ranjang. Pan Iqbal jadi kula geus beres ngaji rek nolong ka hanapeun ranjang. Sabab naon dihandap sikateun nya bakaka. Jadi kula rek nyikat bakaka geus beres nyikat bakaka, kula jadi inget di luhur sikateun hiji deui. Naon eta? Lanceukna bakaka. Naon eta? Bakeko. Bisa nu tengah ti naon bakeko? Bakaka brewok. Ya Allah ya Rabbana. Kumaha nikmat jadi panganten anyar. Kadang-kadang saking kunikmatna kadang-kadang panganten anyar masuk ngadak-ngadak cadel. Manja aweuna. Tengah peuting. Ayo tanakeun entit. Kita ngomong manten tanakeun entit bujal ateul saeutik. Ateul bujal ge bebeja dipanggarokeun ku Kang Asep teh. Isukarna Kang Asep ka warung mese rokok. Meureun di jalan papang jeung babaturanna ngobrol heula lila meureun. Nepi ka imah langsung ngobrol ana ayat ti. Kang Asep ngomong itu bahasa Arab lain atuh nya ana ayat ti. Ka mana wae sih? Kang Asep milu cadel etel okok. Etel okok mese rokok ieu etel okok. Ya Allah ya Rabbana. Nikmat jadi panganten mah Bu. Luar biasa. Ibu hoyong rumah tanggina sakinah Bu. Hoyong asli yang dibejaan carana kahiji carana kela diputer main jilat wae kieu korban iklan teh ari bapak meningali iklan Oreo atuh dah dengan biskuit tuh 500 maksudnya diputer heula memori ngan ingat lain main jilat wae kahiji
ibu turutan akhlak rumah tangga baginda Nabi Muhammad sallallahu mempengker mulu dan orang sekalian urang bahas akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang bahas akhlak-akhlak istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha kaipa ali akhlak Rasul diabadikeun Pak Syekh Ja'far dina kitab Al-Barjanji. Osok maca barjanji di dieu. Osok. Dina barjanji Pak dina bait terakhir didinya ayat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Lamun ayat suci Al-Qur'an, lamun qori macakeun Al-Qur'an, jawab ku zikir Allah. Lamun macakeun sholawat, macakeun sejarah Kanjeng Rasul, jawab ku sholawat deui sallallahu alaihi siap. Ngagawekeun ka ini dua kali balikan deui atuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. يعشبن له ويقع ثوبه ويحلب شته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائجهم ولا يطر فقيرا أذقأه الفقر وأشواه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Cek Syekh Ja'far ayat dina dirina Kanjeng Rasul naon kahiji syadidal haya. Naon syadidal haya? Rasul majalmina eraan. Rasul majalmina eraan. Pemalu Rasul. Bahkan dalam satu kisah Rasul naik ke atas Ka'bah. Ketika sampai di atas Ka'bah, gamisna Kanjeng Rasul, jubahna Kanjeng Rasul katiup ku angin, nepikeun katika tingali bitisna Kanjeng Rasul ku para sahabat anu lalaki sadayana. Kumaha reaksi Kanjeng Rasul? Beureum wajahna Rasul, nandakeun Rasul katingali bitis ku lalaki. Bu, ibu. Oh. Kanjeng Rasul mah katingali bitis hari di dia ibu-ibu nak ketibitis era henteu ibu-ibu nak dia ketibitis era henteu budak parawan nak ketibitis era henteu lamun eta budak anu sok nemong-nemongkeun orat lamun eta ibu-ibu nu sok nemong-nemongkeun orat ditanya ku urang agamana naon umat saha pembohong besar pendusta besar. Ku umat Kanjeng Rasul adug-adugan hayang disyafaatan ku Kanjeng Rasul, tapi ajaran Rasul, agama Rasul diinjak-injak. Betul? Leres. Awas jangan dianggap itu bukan dosa. Memperlihatkan aurat, membuka aurat itu dosa. Dosa kecil ditumpuk setiap detik, ditumpuk setiap menit, ditumpuk setiap jam, menjadi dosa yang sangat besar. Komo Pak Kang, lamun poe Minggu tadi isuk-isuk udah parawan Kang make sepatu, make celana pondok, baju pondok rek mana cenah. Upaya jogging kuwi bahasana di dieu. Lari we atuh kitu mah jogging ge, dahar jeung asin ge jogging. Rek lari kamari kula panggil Pak jeung hiji santri awewe kelas 3 SMA. Ditanya ku kula, "Neh rek ka mana?" Nya bade lari Ustaz. Geuning lari teh make celana pondok. Pira kula make androk cenah kitu. Neh mah lo udah kenal bejan teh ngalawan Ustad, ari lari mah kieu pakaianana, make celana pondok, baju ngepas, celana ngepas meh bebas ngalengkahna, ari make androk mangke dikojot aing labu. Atuh mata Ustad ge lari kaos abdi. Lari nya sehat jantung tah kaos abdi, sehat jantung. Padi kula teu geunah padi papatahan kungguy dahareun baju. Cuk kula teh ieu Neng, licik maneh mah. Licik kumakan. Maneh lari pagi ningali-ngalikeun aurat, nemong-nemongkeun aurat, kabejakeun sehat jantung, licik maneh mah. Licik kumaha jantung maneh anu sehat. Jantung akang. Oh atuh ping-ping teh ngageder atuh. Untung ora kene aki-aki matak setruk teh.
Ya Allah ya Rabbana. Ima kumaha budakna dicarek henteu indungna kalah pipilun keluar ka warung make rejing aya. Aya. Cik ngacung di mana? Ngaku di ieu cenah. Amit ya Allah ya Rabbana. Bu. Kendaya teh make lejing. Kembaya teh make lejing. Jawab atuh. Asa ngajeng tembok aing mah. Kembaya teh make lejing. Kendaya henteu. Ih, aing mah. Geus kalau bapak Pak, kembaya teh make lejing. Kendaya teh. Kendaya asal tutupan kuan. Androk imah lain lejing dipake androk dikorosotkeun atuh sing gurilak magelem pengkos leupet amit ya Allah budakna dicarek henteu indungna kalah pipilun ku bapa kali pangmelikeun eta baju diancam ku Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga istri kalian, jaga anak-anak kalian dari siksaan api neraka. Mata payu beres muludan Pak, dina penting ayeuna urang aya perubahan Pak. Beres ti dia suka ka imah suka kamar budak buka lamari eta budak urang cokotan celana pondokna, cokotan baju pondokna. Kamanakeun Ustaz? Duruk pabarengan. Wani henteu. Ya. Oh, Ustaz pang eta teh ngecat lunas ngiri di 10.000 kira kudu duruk. Cek babane daripada mana engke diduruk di neraka mending kena celana pondok baju pondok aku bapak ini duduk di alam dunia hade tak kalau begitu betul enggak halus dalam gitu osok gitu halusnya mau dipigawe ente ya Allah ya Rabbana jadi yuk nuka hiji akhlak Rasulullah syadidal haya Rasulullah jalmina era Kang Iqbal kurang dia ngatuh kudu bejaan kurang di mah eraan Kang Iqbal eraan ke masjid era ke madrasah ke pengajian rutinan mingguan main gaple asli era main gaple ya Allah kamu budak orang mah di pos ronda lamun keur ngaronda Pak main gaple teh kadang-kadang sok nafsu budak orang ya harap ningali aya balak genep nafsu Pak hayang mainan teh balak genep pan teu tanggung-tanggung cek budak ngorok teh modal awas yang sok main gapleh 40 kali nyebut modalnya aja jadi dua eta non hesen atuh main gapleh teh ganti ku zikir kan ganti ku zikir subhanallah alhamdulillah aya balak genep paehan Allahu akbar pan jiga jihadnya oh jihad odol gitu jihad ya Allah ya Rabbana itu penerapan malu yang salah kaprah kudu ka masjid teh kudu era ka madrasah teh kudu era eta pengajian bapak-bapak sarua budak orang ngilu ngaji betul jadi yuk contoh akhlak Rasul yang syadidul haya Rasulullah orangnya pemalu kumaha di akhlak Rasul anu kadua Rasul majalmina syadidal haya wa tawadu Rasul majalmana tawadu Rasul teu sombong rendah hati Rasul beda jeung urang ngaku umatna Rasul sombongna luar biasa betul boga motor anyar Gusti ukulilingan hareupeun imah tatangga moonang 50 bedak nabrak tihang bingkeng setengah langsung ibu-ibu gagelang emas nepikeun kasiku dipake asup ka madrasah assalamualaikum ibu-ibu dah hayang katinga urang sombong Nabi Muhammad memang manusia a'rad basyariyah sifat kemanusiaannya sama seperti kita tapi beda kualitasnya Rasul tidur urang ge tidur sami henteu sami beda kualitasnya Rasul ketika tidur matanya merem hatena eling ke Allah urang boro-boro keur peureum keur beuntai urang matara eling bener sudah kerlempang teh ditajong kana batu goblok batu oh dia nyalakan karena batu coba batu bisa ngomong mana goblok udah kecicing men tadi wae
urang mah keur beuntak ge tara eling Rasul mah keur beureum ge hatena eling zikir ka Allah matana meureum hatena eling ka Allah urang mah keur beureum teh lain hate nu eling urang mah keur beureum teh bujur urang mah eling teh mingkit tengah puting pak eta sorang beda-beda udah tergantung menu makan sebelum tidur atuh lamun sampai salena ngadahar bolen rada euneur sorana teh ka lamun sampai misalnya ngadahar lalap sambal beda sorana berek-berek ya Allah keluar jeung bukur-bukur juga nanti ya kita ya Allah ya Rabbana Rasul mata merem hatena eling ka Allah Rasul makan kita pun makan sama tidak sama beda kualitas ketika Rasul mau makan Rasul mau wudu heula al wudu qabla ta'am yamtil faqri sing sajalma anu wudu sameh dahar wudu heula moal fakir hidup di alam dunia sameh makan teh wudu tuh Rasul luar biasa manusia tapi manusia yang luar biasa Muhammadun basyarun وليس كالبشر بل هو يقظة والناس كالحجر Nabi Muhammad teh jalma tapi luar biasa ibarat batu permata batu bata Rasul ibaratkan yakut intan permata mutiara urang mah batu bata eta batu bata Allah karim pak hijina sabaraha si batu bata sabaraha 100 tah tukang batu bata ngajawab 600 eta tukang batu bata ngajawab ya Allah ya Rabbana zaman kiwari pa 600 1000 2000 perak mahi kana naon bahkan budak urang anu sakola SD ke dibere jajan 2000 melotot ayeuna eling atuh mah eling Pak piraku jajan 2000 2018 gitu loh ayeuna teh piraku 2000 mahi kana naon Allah karim 2000 zaman keur mahi kana naon atuh ieu mah urang ibaratkeun jadi jalma teh ibaratkeun batu bata berarti urang hargaan di hadapan Allah ke heula tingali imah-imah urang hargana mahal ratusan juta tapi moal berdiri ieu bangunan lamun teu aya bahan anu utamanya eta batu hiji batu batana loba eta batu bata tina hiji tina 1000 tina 2000 dihijikeun jadi bangunan anu mewah hargana ratusan juta mahal hargana betul leres mata urang lamun hayang jadi jalma berharga di hadapan Allah berarti urang kudu daek dihijikeun di mana bapak-bapak tuh di masjid berjamaah salatna ibu-ibu di mana tuh di madrasah pengajian pinuhan insya bapak keluar di masjid beres berjamaah ibu keluar di madrasah beres pengajian ibu jeung bapak jadi jalma berharga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal kumaha ibarat Rasul wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah pa punten paham pura Kanjeng Rasul sebagai pemimpin umat Islam, Kanjeng Rasul sebagai pemimpin di keluarga, Rasul melayani kepada istri dan anaknya, Rasul melayani kepada keluarganya, Kanjeng Rasul memasak, Rasul menyusuh, Rasul masak sapu, Rasul mau bebersih. Ari di dieu anu sok masak ibu atau bapak? Sing tarik bu, mereka dengan kepala tersangka. Nusak masak ibu atau bapak? Nusok nyesel, nusok sesapu, nusok kukumba, ada eta mah kewajiban. Da eta mah kewajiban. Da eta mah kewajiban. Bapak nyesel, masak, nyuci seluruh pekerjaan rumah tangga lain kewajiban ibu-ibu, kewajiban bapak. Nah, cenah pada ngekeun Pak. Bahwa nakal hadir aing mah jadi katempuhan kieu masjid.
ada nges ibu-ibu nama berkah ngaji jeung Iqbal mulai isukan urang libur teu kudu nyeuseut teu kudu sasapu keun da eta mah kewajiban dan kewajiban ibu mah teu seueur. Makanya pas sebagai seorang suami jangan seenaknya terhadap istri, betul? Salah seetik main tanjak, main tunjuk, main sengar, main sengor, main pelatat, main pelotot. Pamajikan salah seetik polototan, salah seetik polototan. Dicik anjing apa nepikeun air begang pamajikan itu. Beban beureun pikiran. Dipariksa kabidan getih normal, gula normal, Gusti ku begang-begang teuing aing awak teh. Dibawa ke rumah sakit dipariksa apa di ronsen apa teh pas bijil hasil ronsen beungeut salaki nak keur molotot teh. Jangan seenaknya terhadap istri, ternyata banyak kewajiban seorang suami yang dikerjakan oleh seorang istri. Subhanallah. Barang liburan mah Bu. Da kewajiban ibu mah teu loba. Kul hiji taat patuh kalau jadi salaki cek salaki masak cek salaki nyesel cek salaki sasapu lamunmu dosa liur ngaji teh aing mah teh namanya suka trek libur urang teh nah jadi dosa kendaya masak Bu kendaya masak amit di mah nanya tadi jawab wae wios masak kendaya masak kendaya nyesel kendai sasapu itu ngus protes kata mata ya Allah ya Rabbana. Bu, ladang pahala aja ibu-ibu mah luar biasa asalkan ikhlas ridho ngurus rumah tangga pahala luar biasa. Contoh sok nyangu tara sok nyangu sok sabaraha hiji biasana hah. Oh bisi urang dimasuk dihitung hiji dua. Bu, ibu masak, ibu nyangu ikhlas karena Allah, niatkan ibadah, niat ngaula ngakhidna kan jadi saraki. Satu butir nasi diganti ku Allah hiji gedong di surga. Nya pati gilan gedong mah langsung amin Pak. Matre amit-amit. Allah masakannya Bapak dangukeun cenah gilan gedong mau langsung amin. Amin. Bu, luar biasa asasi ikhlas ngurus rumah tangga barinya suruh teh istighfar dina hati teh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Baju bersih dosa ibu bersih ku istighfar ima lain Pak nyusul teh bari aral si eta mah ngobrol buka salah kita molor ayo hisuk molor pocing molor aya nu kitu di ayat budakna nyampurkeun pah yang metadan mah yang jajan digebot ku sesahalin mantok sia kan itu aing kesel ka bapak sia amit jadi budak sasarana ya Allah ya Rabbana. Bu Pak ya panganten punten namanya rumah tangga itu diibaratkan non sebetulnya bahtera rumah tangga, betul leres ari bahtera teh naon Pak? Bahtera teh naon? Lagi ngeusap lah aku ngajina lah. Bahtera teh Pak kapal anu berlayar di lautan. Oh. Bahtera teh kapal anu berlayar di lautan, di mana-mana eta kapal berlayar di lautan mustahil lamun teu beunang kana ombak, betul. Rek ombak ngaleutik, rek ombakna gede pasti kata ombak. Begitupun di dalam rumah tangga, kecil atau besarnya pasti ada permasalahan di dalam rumah tangga, betul. Sok para saya jeung salaki osok durder jeung salaki osok. Kula rek nanya ka ibu-ibu cicing Pak, lamun salaki ibu balik di mana-mana hasil duit bunga henteu? Lamun salaki ibu balik di mana-mana teu hasil duit bunga henteu? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang di moranian orang dia mah kasalaki wanian najong. Ya Allah ya Rabbana. Bu Pak
Yang namanya rumah tangga pengantin punten ayeuna aranjen moal menang karena pas masalah rumah tangga, tapi engke setahun ke depan, 2 tahun ke depan pasti akan menemukan masalah-masalah dalam rumah tangga, terutama faktor ekonomi. Betul? Diajarkan bukannya Rasul, Pak, bagaimana cara menyikapi suatu masalah di dalam rumah tangga. Nalika Sayyidina Ali nikah ke Siti Fatimah, digerowan bukannya Rasul, Ali Fatimah kadari anjeun. Naon Gusti? Ieu aya rambut. Aya rambut, aya sahelai rambut, cekelan Ali ku anjeun eta tungtung rambut. Dicekel ku Sayyidina Ali, Pak. Fatimah cekelan ieu hiji deui, tungtungan cekelan ku Fatimah. Laju kumaha? Cek Kanjeng Rasul. Ali bedol eta rambut, dibedol ku Sayyidina Ali. Siti Fatimah kumaha? Merean. Fatimah bedol, dibedol ku Fatimah. Sayyidina Ali merean. Maksudna kumaha? Tong pabedol-bedol bisi pegat. Begitupun di rumah tangga, ketika suami naik emosina, ibu siap jadi penghiburna. Ketika ibu naik emosina, bapak siap jadi penyabarna. Tong pa emosi-emosi bisi parase. Engke dicerai jadi cerai. Laras henteu. Ya Allah, salaki balik mau duit masa balik tawar. Oh, bade kopi. Bade kita kelam aku cetiis ku cai haneur. Giliran salaki teh mawa duit. Di kajauhan geus katempo leuleus leumpang. Megat ngalawang pantok. Curiga aing mah curiga. Nah, dideng tahu jauh gitu. Pasti akan kehasilnya. Atukeun we dan mah cek aja urang mah ikhtiarna sabar we, sabar atuh sabar nih. Akang lamun akang lapar tuh di dapur aya goreng sabar. Saya mah sabar digoreng. Ya cuma ngomong kitu, ngamali. Istighfar. Sakalian akang goreng sabar cocolkeun kana istighfar. Astagfirullah. Bu, salaki capek, bari teu hasil beban yang salaki mah leres, Pak. Betul teh? Ayeuna datang ka imah ibu model kitu, akhirna kumaha naik emosi suami. Jeung salakina, hayangna kumaha maneh ayeuna? Oh atuh Kang, batu mah karek setahun 2 tahun rumah tangga geus mararaju, urang mah 10 tahun teu maju-maju. Ngomong tak tadi hayang maju mah. Bener nya roda tadi itu urang dorong urang. Aing kitu Kang tingali kamari penting pas muludan eta ibu-ibu asup ka madrasah meunikan ka dongko-dongko. Urang kitu kongkorongna 6 kilo. Urang mah boro kongkorong 6 kilo antingnya sahiji deui pan sabari jual ku maneh. Ya Allah, Bu. Suami makin naik emosi cek salakina. Ari geus maneh hayangna kumaha ayeuna? Geus saya misah era maka misah. Alus mending kana misah. Anak bawa urang mah teu ngajuru. Terus salakina mah teu ngajuru. Lamari, tekas, parabot kabeh bawa urang mah teu boga. Ari imah bawa tuh. Imah bawa sakalian. Urang mah teu boga. Ari akang rek di mana? Aing milu. Oh. Atuh lain ngusir gitu mah ngungsi ngaranna. Amit akhirna ibu asup ka kamar tutupkeun pantok tulakan ku ibu. Si ibu naik Pak emosina, bapak siap jadi penyabarna Pak. Tong bapak tong ikut-ikutan emosi Pak. Si ibu naik emosina, salaki pamajikan di bapak naik emosina, bapak jadi penyabarna. Mah naon? Atuh hampura bapaknya da akal teh da atuh mangkat isu balik peuting, mangkat isu balik burit da. Eta teh punya ka mama, ku cinta ka mama. Dusta cinta. Bener mah bapak teh cinta ka mama. Lah, cinta buta. Butai. Ulah kitu atuh nyi. Buka pantona, buka Pak, bapak istirahat. Sare di luar, tong sare di kamar. Pak. Sabar Pak. Bapak nyokot sarung bungkukeun, bapak ku sarung cicing di tengah imah. Lampu poekan cicing bapak didinya Pak. Sabar Pak. Bari nuan tuh bapak teh pang ngahalang nyanyi Pak. Berapa kali ku harus katakan cinta, berapa lama ku harus menunggumu. Di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu.
namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Ibu teh ngadangkeun panto teh. Gusti bener-bener salaki abdi teh kanyaangon ka abdi cinta ka abdi Gusti suara migeunaheun kitu. Meureun salaki abdi teh kalunya Gusti di luar teh kapoekan katirisan dicocoan ku reungit. Goak teh salakina. Luka-luka yang kurasakan, bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, namun aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu bertahan satu cinta. Astagfirullahaladzim, diajakan nyanyi mas soraan. Ya Allah ya Rabbana, ku ibu toong dina panto. Gusti geuning bener salaki abdi teh kapoekan katirisan. Meureun ngamuk ka abdi Gusti eta meuni manyun kitu bibirna Gusti. Eta mah nasib aya geus manyun ti awalna. Ya Allah meureun amekeun ka abdi. Bu, dibalik ayeuna mah ibu emosi, bapak jadi penyabarna. Ayeuna salaki ibu nu emosi, teu diasupkeun ka kamar, ibu jadi penghiburna. Sampeurkeun ku ibu, kulilingan salaki ibu teh ku ibu. Urang hibur, bari ngangsrot gendrok tukang bu. Ngantong luhur teuing saeutik kitu teh. Kulilingan ku ibu teh. Kira molok anjir tong jigana jadi si kajo. Bapak emosi keneh Pak ngajawab bapak. Tahan harga Pak, tahan harga. Ulah jual murah Pak, jual mahal Pak. Tungtun ke ibu teh si bapak teh. Awas Pak, tahan harga, tahan harga. Tawak kagoda, cek bapak teh. Kayak ibu bakal nuturkeun. Udah butuh. Tungtun pan ku ibu teh asup ka kamar. Gara-gara monyet. Ya Allah ya Rabbana. Cik bapak. Pantau kamarna ditutup. Si Iqbal eureun nyanyina sabab si Iqbal teu milu asup ka kamar. Jupir aku urang milu asup ka kamar nonton ya amit-amit. Ini kan di dapur jeung kompor gas. Ya Allah tuh diajarkan suami naik emosinya ibu jadi penghiburna. Kak sabarnya kendai akan mangkat Yusuf balik peuting teu hasil sabarnya kanya ada rezeki nu mapahili ku Allah geus ditantukeun sabar nu penting aka ikhtiar we sing sumanget bungaheun salakin kitu teh imah lain atuh da salakin balik mah ditung keripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu gede duit kasalaki ngajak perang mensalaki duitna carang kasalaki humbung wang di dapur menitrong terang budak jadi kabalerang betul cerita anak sahabat mensalaki loba duit kasalaki cuat ciwit bani kutak kita kebirit nabi bitar sayang pelit ya minta ya Allah ya Rabbana jadi buyuk terima suami apa adanya insya suami boga duitnya ke suami taat ke suami salah kita boga duit taatnya ke suami insya lanjut mau capek asli mau capek sahanu capek bios abdina capek kena capek kajen
ngahampura kan kula mah balik tang ngarapun karang itu kula mah ceramah ka mana bagi ikhlas asli ikhlas teu di amplokan ridho teu di bahanan ridho asli ari teu era mah kecuali dari kula mah Pak ibu datang ka di jauh-jauh ti Cianjur teh ka hiji kula mah silaturahmi namah-namah dulu mudah-mudahan silaturahmi kula singkat tarima ku sadayana amin. Yang kedua kula jauh-jauh di Cianjur ka dieu da kula teh hayang menang dulur duit wae anu sepejakeun ge loba dulur duit jadi pan lamun loba dulu mah jadi we loba doa sepe ih kana duit wae tuh doa pan jadi we tuh silaturahmi loba dulur menang doa jadi we menang amal ih amit matre kurang lihat ya tina amplop karena duit ya amit kula mah teu beuki amplop atuh teu beuki amplop dari usina mah kabeh butuh atuh ya Allah ya Rabbana bapak sih mengkol kana amplop jadi mengkol kadinya ya Allah ya Rabbana lanjut kendai kula heula kendai nginum heula alhamdulillah aya nenen nah yang salah ieu cai naon tong kasar ari keur ngaji teh sing sopan cai nenen kitu oh ari bubar salah bahasa nyusun budakna nenen anda berarti itu cai jadi abi ayeuna bade piduhan nanti sadayana kula rek ngalaksanakeun nenen mudah-mudahan sing salaman alhamdulillah lanjut dari masyarakat muslimin rahimakumullah yuk ikuti akhlak Siti Aisyah yang garu caroge akhlakna jiga kanjeng Rasul hayang boga salaki akhlakna jiga kanjeng Rasul kahiji ibu nurutan akhlak Siti Aisyah kumaha ka Iqbal akhlak Siti Aisyah Siti Aisyah mah teu wani nyebutkeun ngaran kanu janten salakina Siti Aisyah teu wani nyebutkeun ngaran kanu jadi salakina dipanggil dengan panggilan kesayangan panggilan kehormatan pangkat salakina Nabi dipanggil ya Nabi Allah pangkat salakina Rasul dipanggil ya Rasulullah pangkat salakina Habib dipanggil ya Habiballah cek ibu teh atuh Ustaz ari kitu mah ibu gerek nurutan da salaki ibu mah hansip di musik dikuran ya hansip ya Allah entong eta mah ngaledek ngaranna Kanjeng Rasul ge sami Pak sarua Kanjeng Rasul ge teu wani nyebutkeun ngaran kanu jadi pamajikanana dipanggil dengan panggilan kesayangan apa ya Humairah wahai istriku yang pipinya kemerah-merah Siti Aisyah mah pipina kemerah-merahan alami tanpa makan beleson oh tanpa makan beleson apa beleson masuk video nih dah naon ngaranna hah oh ari dia pula ngomong nabi ari kuduna biar saha masalah batul ditaplokan kali taplok kali tusuk pak kamar dandang saja untuk bijil-bijil di kamar gusti ari bijil di kamar teh pak nyirik barong saya kapanasan tuh meni medok eta halis meni kanal jika marwajib mutasil pipi meni beureum biwir beureum meni jika badut bijil di kamarna eta salakina langsung Allahu la ilaha illallah ya Allah na aya wiri aya di bawah aya kieu di aya uka-uka aya kieu ya Allah Siti Aisyah mah pipina kemerah-merahan alami tanpa memakai apapun oh Ustaz atuh ari kitu mah bapak gerek nurutan Kanjeng Rasul kitu da pamajikan bapak mah loba kokoloteun jadi geus dipanggil wahai istriku yang pipinya loba kokoloteun insyaallah isuk-isuk piring ngapung tilu supaya siang ledek aing ya Allah ya Rabbana tidak Pak Kanjeng Rasul tiap berani manggil dengan panggilan nama. Ibu manggil kacaroge naon Bu?
manggil ka salaki naon ayah Gusti ayah memang ngepacul ayah hati-hati nya mama doakeun ayah sing sehat sing salamet maculna sok manggil naon ka salaki jujur apa tapi bener Pak asli eta kudu panggilan harmonis teh beres ayeuna teh isuk-isuk cek bapak teh ibu keur di dapur mami ada apa papi keur masak naon mi iya papi nuju kerecek genyer tatanggana meuni amok kudu cuma panggil papi mami ari dahar jeung kerecek genyer tatanggana gigireun aya nunutan mami ada apa papi keur masak naon mi iya papi nuju masak tirai suak cuk tatanggana wah ieu mah mantes manggil papi mami tingali dah lagi jeung tirai suak ari dibuka teh teri jeung suuk melebu sukri teh ning urang mah sukri suuk make teri suukna 3 kilo terina saparapat ai meuni lieur nengan teri eta ya Allah ya Rabbana panggil dengan panggilan kesayangan bade papa mangga bade papi mangga nu ulah teh naon bapak sia cek budakna mah hayang jajan menta bapak sia awas jangan disangka apa yang dilakukan oleh orang tuanya apa yang diucapkan oleh orang tuanya itu adalah ilmu bagi anak-anak kita cuk bapak cek ibu teh menta bapak sia ih mama kasar ngomong sia-sia pada teh salaki sia kata genangan dibalikan ke budak model gitu berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita hayang balik musoleh hayang kuduna ibu jeung bapana kudu soleh jeung soleh sabab non uyah mau TSK luhur tapi uyah TSK buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya budak kurang mau jauh jeung indung jeung bapakna tong mengharapkan kita budak kurang abdi hatta yaumul kiamah lamun indung jeung bapana bahasana di imana sia aing eta budak kurang bakal butan bahasana sia aing betul leres so didik anak urang teh dari sejak dini dari sejak kecil bila perlu titipkeun ka ajengan titipkeun ka kiai supkeun ka madrasah beh ditu na ka pasantrenkeun alus henteu anak ibu dititipkeun henteu anak bapak dititipkeun henteu ya kana arusnya mau dititipkeun henteu ya Allah ya Rabbana titipkeun ka ajengan meh jadi naon meh jadi anak ulang soleh yang soleh karena apa mencetak anak yang soleh bukan perkara yang gampang seperti memberikan telapak tangan perkara yang susah apalagi dengan pergaulan-pergaulan yang luar biasa seperti ini yang dikhawatirkan anak-anak kita terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan bebas na'udzubillah summa na'udzubillah ini didik tilutik keneh anak-anak urang teh tanam ke nilai akidah tanam ke nilai-nilai tauhid di anak-anak urang kerorok keneh adanan itu adalah pendidikan akidah di adanan di qomatan meh naon meh pertama kali kadang ku anak urang kalimat tauhid kerorok di pangku ku urang keur dipoekeun ajak zikir lain ngomong teu pararuguh ieu mah keur ngais budak teh ngomong teu pararuguh anak saha ieu budak ngabulohor ari aing anak saha atuh tadi aku aya nu sok kitu anak saha ieu anak saha ternyata budak bisa ngomongnya anak sia ya Allah ya Rabbana kurang ku budak anak raja dari bapana Hansip raja Hansip meureunna ya Allah ya Rabbana keur mangkut adab zikir Allah ya Rasulullah Allah lain Pak ajak sholawatan ya Rasulullah salamun alaik supaya tertanam rasa cinta di hati di anak-anak orang cinta kanjeng Nabi Muhammad ingat ke Allah subhanahu tanamkan dari sejak dini akhir hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah terus hampir saja leuwih ieu lanjut asli itu bohong siap sholawatan heula
Allahumma shalli wa sallim wa barik Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika sekali deui Ahmad ya habibi habibi salam salam alaika ya habibi Ahmad ya habibi habibi salam sekali deui Ahmad ya habibi habibi salam habibi salam alaika salli wa sallim wa barik. Lanjut. Ayo masyarul muslimin rahimakumullah. Bu rugi teu ngaji sampai wayah kieu. Pak rugi teu ngaji sampai wayah kieu. Sing yakin Pak Ibu sadayana. Di mana-mana hiji jalma rajin ka pangajian, istiqomah ka majlis-majlis ilmuna Allah. Minimal dina penting ayeuna urang menang 3 keuntungan ti Allah. Sabaraha hiji? Keuntungan ka hiji, jalma-jalma nu rajin ka pangajian, istiqomah ka majlis-majlis ilmuna Allah. Keuntungan nu ka hiji bakal dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah nugaskeun para malaikat, hei malaikat, turun ka bumi. Turun tuh ke kampung leles naon mesti tuh cokotan dosa bapak-bapak ibu-ibu para pemuda-pemudi anu enak keur muludan anu enak keur pangajian Allah karim Pak dicokotan dirauan dosa urang saleh malaikat amin
bahkan sami urang ngalengkakeun 2 sampean urang, sami urang ngalengkakeun 2 suku urang ti bumina masing-masing, ti imana masing-masing, ikhlas lillah karena Allah, sejarah thalabul ilmi ghufira lahu qabla ayyahtuwa, muruluk dosa urang sadayana sami urang ngalengkahkeun 2 suku urang sadayana. Subhan dirawan ku malaikat, beres dilawan cek malaikat, Gusti ieu dosa urang leles ka manakeun, alungkeun tuh ka laut. Barang ku malaikat alungkeun ka laut, cek malaikat, laut ieu dosa urang kampung leles, cek laut tuh hayang aing dialungan dosa urang leles gara-gara teh dosana. Aduh Gusti geuning laut mah wala atuh ka manakeun ieu dosa. Oh kan mau ke imah kan ngalalakon dangukeun heula atuh matakna oke. Ya Allah ya Rabbana. Cek malaikat Gusti laut nolak ka manakeun atuh ieu? Alungkeun ka gunung. Barang dialungkeun ka gunung Cigunung. Heula aing teu hayang narimana oge badadar dosana. Gusti laut nolak, gunung ge nolak atuh ka manakeun ieu dosa urang leles. Kumaha Gusti Allah, hei malaikat tahan kumaneh, tahan kumaneh nepikeun ka beres acara di mana-mana aya anu balik pangheulana bahankeun. Sia tah balik pangheulana awas ya. Moyana nu geus baralik hayo baralik deui ka dieu sia. Bisi mangul dosa batur. Ya Allah insyaallah tah bakal dihampura dosana ku Allah. Amin. Ya Rabbal. Keuntungan nu kadua, yang jangan rajin ke pengajian istiqamah ke majlis-majlis ilmu Allah, keuntungan muka dua bakal diangkat derajatna ku Allah. Janji Allah dina Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sing saja nu berilmu, nu beriman jeung berilmu, maka bakal diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma nu berilmu tong boroni engke di akhirat, di dunia kene ku Allah dibedakeun darajatna. Contoh di dia sok aya tawasul antara, sok aya tahlil antara, sok aya ngariung 4 bulan aya tara jagoan sing sok kurang ulama 2 jam geus sing sireumon. Ibu 4 bulan osok minta amin. Ngariung 4 bulanan osok tara. Eta nu hamil 4 bulanan sok tahlilan tara, sok tawasulan tara. Eta tawasul dipimpin ku ajengan maca Fatihah 3 balik kurangi 3 balik sarua henteu. Ustadna maca shalawat 11 balik kurangi 11 balik sarua henteu. Ustadna maca qul hu falaq minna sabalik kurangi sabalik sarua henteu. Macana sarua capena sarua. Tapi nah kalau balik beda. Nyanyi Ustaz mah berkatna tilu ikut hiji berkatna. Macana sarua, capena sarua, berkatna beda. Kumaha? Naon ngabedakeun? Mata bisi Pak, bisi. Bisi dina peuting ayeuna kula keur diangkat derajat ku Allah bisi imam bisi. Karena bisi emang bisi lamun ke kula balik rada ringkit tak berkat tong pati nyirik gitu. Bisi emang kan kula mah teu apa urang buktikeun ke paneur ya. Entak siapeun teh ayeuna bisi poho. Ya. Oh sia atuh kang kitu mah. Ya Allah, keuntungan muka tiru jangan jalan rajin ke pengajian istiqomah ke majlis-majlis ilmu Allah, keuntungan muka tiru bakal dimautkeun ku Allah dina kayaan syahid. Ya Rabbal. Ari syahid ka bagi tiru kaya hiji aya syahid dunia akhirat, kadua aya syahid akhirat, katilu aya syahid dunia. Nu kumaha syahid dunia akhirat? Tuh para sahabat kan babarengan jeung Kanjeng Rasul ngabelan agama di perang Uhudna, di perang Badarna, di perang Hadisul Ifkina, di perang Bani Kunoikona, jeung perang-perang anu lainna. Para sahabat rela ngorbankeun jiwa ragana, rela ngocorkeun getihna ngabelan agama Allah. Eta para sahabat insyaallah mautna maut syahid, syahidna syahid dunia akhirat. Nalika jelema maut syahid dunia akhirat teu wajib dimandian. Getihna anu ngocor
teu wajib dikumbah sabab naon eta getih anu ngocor bakal jadi saksi manehana ngocorkeun getih ngabelaan agama Allah Subhanahu wa taala. Eta getih anu ngocor ku Allah bakal diganti ku minyak seungit nu pangsengit-sengitna di surgana Allah. Baju anu robek bobolokot pinuh ku getih teu meunang diganti ku kain kafan sabab naon eta baju nu robek pinuh ku getih bakal diganti ku Allah ku baju anu pangmewah-mewah di surga. Jamin syahid dunia akhirat teu wajib dimandian, teu wajib di kain kafanan, bahkan teu wajib disolatkeun saaya-ayana supkeun kana liang kubur. Sabab naon? Duniana geus disucikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sup ka alam barzah, moal papanggih jeung munkar jeung nakir, moal papanggih jeung mahsyar, moal ngalaman mizan, moal ngalaman sirat, langsung asup surgana Allah Subhanahu. Ari urang mah nu rajin ka pangaosan, nu rajin ka pangajian, istiqomah ka majelis-majelis ilmuna Allah, insyaallah ku Allah dimaotkeun dina kaayaan syahid, ngan syahidna syahid akhirat hungkul. Duniana mah urang teu syahid, Pak. Nalika urang maot, urang mah wajib dimandian, bener henteu? Ya di dieu mah umat sok dimandian tara? Masuk? Nah, nah mak ku di mandian sabab teu bisa mandi sorangan atuh ari bisa mandi sorangan mah alung ke kabalong sina ngojai heula urang mah wajib di mandian urang mah wajib disolatkeun bahkan urang wajib di kain kafanan sanajan urang dunia teu syahid sub ke alam barzah insyaallah jalan rajin ka pangajian moal papanggih jeung munkar jeung nakir moal ngalaman mahsyar moal ngalaman mizan moal ngalaman sirat urang langsung ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Mudah-mudahan urang sadayana para pemburu ilmu, para pecinta ilmu anu butuh kana ilmu siap rajin ka pangajian istiqomah ka majelis-majelis ilmuna Allah, mudah-mudahan urang sarena sing dikumpulkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama ditutup bulan doa hati sadayana mudah-mudahan sing panjang umur diberi kekuatan kenging lai kalimatilah nanyeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah da leutik-leutik oge payu kuring teh. Laku pa alhamdulillah insyaallah simkuring wengi ayeuna langsung enjing-enjing simkuring di Karawang Barat, wengina langsung ke daerah Serang Banten, langsung simkuring ka Cianjur Selatan, langsung simkuring ka bandara Pak. Doakeun sing salametnya. Lagi simkuring jadwal rada tebih, rada jauh di daerah Inhu Riau. Di Riau malam langsung berangkat di pagi-pagina simkuring di Bantai di Makassar. Di Makassar langsung terbang di malamna di Medan. Eta ge lamun aya nu ngondang. Atuh, ari nu ngondang mah rek naon ka Medan. Ngaran mah pulang di bandara nu ngajemputnya. Pan pikul keur di tengah-tengah perjalanan bingung, Pak. Mending keneh ka Cileungsi, cicing di dinya mending keneh laju ka dieu. Dipikir-pikir naon di Cileungsi dulur eueuh nu ngondang eueuh mending puguh ka dieu langsung da puguh di dieu aya nu ngondang jeung jelas aya nu bertanggung. Alhamdulillah. Pangasa mobil api mobil ras bodas dihandap pilih pahili pilih salah masukkeun kana mobil batur pan cilaka eta berkatna ka pangiku batur jadi kadinya atuh mah teh. Tapi bener dah Pak, ulama ciri balik ngaji tanda balik ngaji teh sok mawa berkah. Jadi lamun cek santri mah eta teh lamun ninggalkeun adat kebiasaan sok jadi piomongan, tarikul adat adawah. Ninggalkeun adat kebiasaan sok jadi piomongan. Ulah pernah Pak balik ngaji nepi ka imah jam 3:30 keketro ka imah pamajikan malotot. Balik ulinnya. Ulin. Tidak kumpulin enggak gaya bagan makin gamis kieu. Geuning teu mau berkat, panitia na pohon. Betul berarti keur mah capek turun bari carekan pamajikan. Mata jadi peringatan ti harita. Daripada kula balik ngaji peuting, balik tunduh, balik capek dicarekan pamajikan, mending keneh ayeuna ngingetan ka panitia demi berkat. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitun bisa kapiatur
kirang senang langkung mugi ngapunten lamun aya nu bener na diomongkeun ku simkuring mudah-mudahan eta mah pituruti Allah Subhanahu wa taala lamun loba kakuranganna loba kasalahan eta murni tina kabodohan kula dan Allah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.